warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang li sareng abdi Dano. Abdi Kang Ali. Ayeuna teh kalarasan abdi nuju aya di salah satu wilayah atau napi kawasan. Di mana ieu teh? Di Soreang Kang. Soreang. Tepatna pusatna pariwisata orang Bandung ya. Kang Eniis ka dieu teh. Kang Eniis, Kang bisa titirisan kage Cipanas aya Kang. Tepatna mah di wilayah Ciwidey. Ciwidey. Ieu teh nya. Tadi dieu kalarasan aya lokasi naon itu Kang Ani? Project ieu teh? Project Coupling Sagara Mountain. Sagara Mountain View atau napi Sagara Mountain Ciwidey. Anu lokasina cekap di 5 menit. 5 menit di jalan provinsi. Di jalan provinsi dugi ka lokasi gitu nya. Lokasi ieu teh. Tah ieu teh di dieu Kang Andi abdi yang uninga gitu nya. Terkait kawasan itu saling poinna ka mana wae Kang Andi? Ieu teh tos jelasnya di jalan provinsi mah mau 5 menit. Yeah. Nah, pusat pariwisata kan Ciwidey. Terus ka Ranca Upas anu kawah putih teh. Kawah putih situ Patenggang teh nya. Patenggang. Janten sateuacan atur nuhun ka ibu bapak teteh akang anu masih setia di channel Properti Kang Dano atau napi Properti Sunda. Kairap rumah Kang Andi. Rumah Kang Andi. Ya naon lah istilah nama nutos setia di channel abdi gitu nya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Amin. Masih ngebahas tema sekitar properti se-Bandung Raya gitu. Salaras nama memang satu acan kan perumahannya nu dibahas. Tah ieu mah kangge investasi begitu nya. Biasa sih Kang. Investasi kangge hunian tiasa, kangge perkebunan tiasa bade nabung invest gitu ya. Ayeuna ngagala ngapaking heula gitu nya. Engke misalkan 2 tahun deui namanya ngabangun tiasa nya. Tadi dia teh nyayogeun project coupling teh sabaraha unit? Kang Andi sadayana sama 80 unit Kang. Itu bangunan luas tanahna teh sekitar 2 hektaran Kang. Kela. Itu kan dataranana tinggi ya. Mohon. Ditinggal ku abdi teh hanap. Ieu posisi teh cakep pinggir jalan desa nya. Jalan desa. Pinggir jalan desa pisan. Mohon. Di pisan jalan desa. Sisi jalan desa. Tapi itu kan ninggal posisi si lahan teh ngetrap gitu tah. Kan nya. Jonana tah. Anu janten pada itu zona teh hijau atau napi koneng. Atas aya di kabaran di desa teh zonana koneng Kang. Itu teh zonana koneng. Sareng ieu teh kaping teh atos SAM Kang. Janten lahana bangenten nu SAM teh. Lahan teh tos SAM. Lalaunan. Dan lamun aya nu meser ka dieu langsung tinggal di-split Kang. Turun kana AJB gitu. Dulu AJB heula lah tetep. Kitu AJB. Lunas we di-split. Nya tos lunas nambe Di-split Kang. ti AJB teh majeng enggak? SAM. Dah kena kan balik nama gitu nya. Tah ieu pemandanganna Kang Ani cobi tinggal. Oh ieu pemandanganna tos perbukitan pegunungan ngan api kirang uninga ieu teh pegununganna naon wae teh Kang Ani? Itu Manglayang mah paling ditu abdi uninga. Tapi itu yang Manglayang Kang. Kehalangan di dieu Manglayang mah. Janten ka ditu mah ke arah Bandung, kasep. Ka ditu ke arah Bandung. Itu Manglayang paling ditu. Abdi ge rada lieur gitu. Arah kiblat. Kiblat teh ka mana gitu nya. Oh banget ka ditu nya. Tah ieu Kang Ani weh deui. Ieu teh hargi tah. Dina terkait hargi coupling nanti itu sabaraha ieu teh? Pisan sana Kang. Sabaraha? Lalaunan nyarios tong ambisi sabaraha? Pisan. Janten hargina teh per meterna teh ngan genep 150.000. 150.000 per meter Kang. Ieu. Mun ngajak ngobrol tinggi pabeuli. Bangkat teh ku sumangat. Aing ngadangu mah abdi 65 juta teh per 100 meter persegi. Sami wae meureun. Sami wae. Engke teh ribet teh dikalikeun kitu mah kasep. Mohon. Janten hargi coupling di dieu dimulaina 35 juta per 100 meter persegi gitu nya. Mirah pisan. Luasnya variatif ya Kang. Nyai luas mah variatif di dieu mah gitu kan. Memang patokan harga mah di 65 juta teh tos ngagaduhan coupling 100 meter persegi. Di dieu teh skema bayarna aya 2 ieu teh Kang Andi naon wae. Anu cash keras sama cash pertama. Ieu sirahna tong gituan ari ngobrol teh biasa we lempeng gitu. Sabaraha? Bulan Sabaraha? anu naon? Skema bayarna ieu teh kumaha gitu. Cash keras, Ya. saran cash bertahap Kang. Cash keras. Biasa cash bertahap. Lara, Kalau cash keras DP-na sabaraha ieu teh? cash keras langsung we Kang, teu ada DP. Juga udah hang DP. Tapi cash bertahap sabaraha DP-na? Bertahap teh biasana 30%. Ibu bapak teteh akang nu bade investasi di project coupling siap bangun anu posisina di project Sagara Mountain View atau napi Sagara Mountain naon ieu teh Ciwidey gitu nya. Tinggal survei ke lokasi gitu. Tinggal heula lokasina nincak tanah heula bahasa Sundana teh mah ieu direkomendasikeun ka orang Soreang nu cara laket teh heula nya. Dayeuh Kolot, Balaena, terus Majalaya.
Nu hoyong agaduhan bumi di wilayah Ciwidey ieu rekomendasi pisan. Legalitas tos SAM, Aman. zona kuning. Laras. Oke, tos dongkap ka dieu tiasa di handling ku tim ti developernya. Oh, Bang Andre, terus aya Om Sah itu teh hilap dia abdi namanya. batur lah. Ya Om Batur we puara mah dongkap heula ka dieu. Janten ka terkait spesifikasi detailna engke ku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu terkait. Kayak lah, kalau kamu motong deh cina. Bosan, kemana tuh kaset? Saya tambahan masanya. Yang kayak lah. Cina saya tambihan mun bade ditutup ki ku abdi ditaros. Semua enggak. Bade namikeun kan ani kan bisa namis gitu. Sahur aja kan. Ame sok panjang yang itu mah. Nah, kieu Ramadan apa? lah, jempel lah, heup. Siap. Heup. Aja. Jadi poho deui. Tahu enggak tuh? Ieu trek ngomong jadi poho deui. Geus jomplek. Keun kieu. Ka ibu bapak teteh akang. Terkait spesifikasi detailna, ku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Unit tipe nu disayogikeun, unit tipe anu dipromosikeun, Iya. terkait hargina, Pasti. terkait skema bayarna, ku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Terus hiji deui, Kang Ekli ieu naon teh pamingin nu bade konsultasi? Da ieu sih kade. Pamingin nu bade konsultasi katun klik link video atau napi nomor WhatsApp meuli di bawah deskripsi video ieu. Islami. Diulangi deui ieu teh hargina mun ibu ngaduhan altos 65 juta, ibu tos ngagaduhan kapling anu luasana 100 meter persegi eta mah terserah pada dianggap perkebunan mangga, pada ditabungkeun mangga, pada di damel rumah kedua mangga, pada di damel rumah pertama ge mangga gitu. Langsung aja nanti rumah subsidi. Salahna senam sok tapi pada namanya gitu. Sa anu oyong ada dua kaping dia. Tinggal mumpung aya promo genep unit deui. Kang, Eta teh anu 100 meter persegi bro. gua. Mun aya promo lah ya. Kita bisa nukeun biasa blukes keras. Aya promo khusus. Gitu we. Segitu kan? Mulai kita mikir Cekap jika ngadu awe. aduh awai ya teh segitu ketika gua diinformasikan. Sekali ini hatur nuhun ku iku Bapak Teteh Akang anu masih setia di channel Properti Kang Danu atau Napi Properti Suka. Mudah-mudahan Bapak Teteh Akang anu ninggal video ieu sing dilancarkeun rezeki Amin. sing dipasieun keselamatan kesehatan udah kita pengen nu kopi hatur anu tiasa ku abdi didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Danu pamit Bang Andi pamit. sampurasun. Sampes.